Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi naf'a mubaraka lana wa lidinika wa linnasi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ariye tababna perkara jaa nu dongkap ieu ma fi ibadati Rasulillah dina ibadahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadasana nyarioskeun ka kami saha Qutaibah bin Sa'id wa Bisru bin Mu'ad. Qala Qutaibah jeung Bisru hadasana saha Abu Awana an Ziyad bin Ilaqah katam bi Ziyad bin Ilaqah anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Qala Mughirah sholat netepan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatan tafakhut sehingga nalima bareuh bengkak naon qodamahu dua keuningna Kangjeng Rasul. Subhanallah. Fakila mangka ditaros lahu ka Nabi atatakallapu naha merdih naha maksa anjeun merdih anjeun naha maksa anjeun hada kana ieu nah eta teh dipaksa di sina bareuh gitu ditaros wa qad ghafara jeung nyata tos ngahapunten sallallahu Gusti Allah laka ka anjeun ceuk sahabat teh. Kapan Gusti Rasul mah tos dihapunten eta geuningan netepan menika dugi ka bareuh. Naon ma dosa taqoddama nu tipayun ieu mah mindan bika tina dosa anjeun wa ma jeung dosa ta'akhara anu terakhir. Kunaon atuh Gusti Rasul teh netepan teh dugi ka bengkak kitu eta qodam. Kapan Gusti Rasul matos dihapunten sagala rupi kalepatan ge bade nu kalangkung bade nu terakhir dosa nama. Tah kumaha Rasul ngawaler cariosan sahabat eta. Qala ngawaler Rasul afala akunu abdan syakuron. Subhanallah. Afala akunu nah teu pantes kuring ceuk Rasul ieu teh. Nah teu pantas kuring abdan eta seorang hamba sakuron anu damel syukuran. Damel syukuran ka Gusti Allah tina dipaparin panjang yuswa, dipaparin sehat, kunetepan dugi ka barareus sampean. Urang mah dipaksa duha 2 rakaat oge, meuni weuleh hese. Bulan puasa kalah hees. Udang lohor teu manggih waktu duha teh. Padahal eta teh salat duha teh keur nyukuranan persendian nu aya dina awak urang gitu. Ya Gusti Rasul nu tos tangtos dihapunten dosana gitu nu dimaksud anjeunna ngawaler afala akunu abdan syakuron nah ulah kuring teh nembongkeun yen kuring teh jalmi nu syukuran gitu. Hadasana Abu Ammar Al-Husain bin Hurais Hadasanal Fadlu bin Musa an Muhammad bin Amrin an Abi Salama. Budak kacapenya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Abi Hurairah kana buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli eta netepan Rasul hatta taroma sehingga narima bengkak sami hartosna bareuh naon qodamahu dua keuneng Nabi. Qala nyarios Abi Hurairah pakila mangka ditaros lahu ka Rasul ataf alu hadza wa qad ja'aka anallaha ta'ala qad ghafara laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Ataf alu naha midamel anjeun Gusti Rasul
hada kana ieu padahal waqad jaa jeung nyata geus dongkap ka kasalira naon anallaha sayaqtosna Allah taala qad ghafar nyata tos ngahapunten Allah laka kasalira ma kana perkara taqaddama nuti heula ieu ma min dzambika tina dosa anjeun wa ma jeung dosa ta'akhara nu terakhir kapan Gusti Rasul matos dihapunten ieu tuh waleran nu kadua dina riwayat nu kadua ieu sami afala akunu abdan syakuron ceuk Rasul naha ulah bukti kuring abdan eta seorang hamba syakur nu syukuran. Hadasana Isa bin Utsman bin Isa bin Abdirrahman Ar-Ramli hadasana ammi paman kuring Yahya tegasna Yahya bin Isa Ar-Ramli anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Abi Hurairah kana buktosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu ngadeg Nabi yusolli netepan Nabi hatatan tafiho narima bengkak dugi ka bengkak naon kodamah dua keneung Nabi payuqalu mangka ditaros lahu ka Rasul ya Rasulullah taf'alu hada wa qad ghafara laka ma taqaddama min danbik wa ma ta'akhkhar taf'alu midamal salira hada kana ieu padahal waqad ghafara nyata tos ngahapunten sallallahu Gusti Allah laka kasalira makana perkara taqaddama nu tipayun ieu ma min danbika tina dosa salira wa ma ta'akhkhar qala ngawal Rasul afala akunu abdan syakura tilu riwayat walaran Rasul sami sapertos kitu mantak lamun ibadah rek dipake meuli surga rek ibadah nu mana gitu dipake nyukuranan nikmat ti pangeran ge moal mata kabayar salila 30 tahun wae ibadah urang misalkeun teh tuluy urang salila 30 tahun eta beurang dipake puasa beuting dipake salat engke teh ditakonan ari ente asup ka surga ladang naon da abdi mah 30 tahun siang dianggo saum wengi dianggo salat pantas ya dipelebetkeun ka surga oge keheulaana lamun bener ladang ibadah ente cik malaikat ka dieu sok itu bener ieu jalma 30 tahun ibadahna beurang dipake puasa peuting dipake salat leres Gusti sok ayeuna kalkulasikeun kana nikmat panon sabelah ceuk Allah teh kitu karena nikmat panon sabelah we can bisa ngagantian gitu ku 30 tahun ibadah eta mantak pantes waleran Rasul sapertos kieu tilu riwayat anu nyarioskeun afala akunu abdan syakura urang teh keur syukuran ku ibadahna lain rek meuli surga gimana da urang lebet ka surga mah ku fadlna Allah ngan di mana hoyong kenging fadolnya urang dan kedah kersa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun eta we landasana sagala rupa kalakuan nu hade diniatan ibadah hadasana sa Muhammad bin Bashar hadasana sa Muhammad bin Ja'far hadasana sa Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad bin Yazid qala Aswad Sa'altu naros abdi Aisyata kasiti Aisyah radhiyallahu anhu an sholati Rasulillah tina masalah salatna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bilaili dina waqtu sunyi naros kasiti Aisyah hiji sahabat kumaha netepan Rasul dina waqtu sunyi teh pakolat mangka ngawaler ieu Aisyah kana buktos Rasul yanamu eta kulem Rasul teh cek Siti Aisyah awalal laili dina mimiti wengi sumayakumu teras gugah Rasul teh faidan dina waktuna yakumu kana buktos ieu lael minas sahari tina waktu sahur
autaro atawa ningali Rasul. Sumaata teras dongkap ieu Rasul. Sumaata teras uih deui ieu Rasul pirosahu kana amparan Rasul. Faida kana mangka di mana bukti lahu ka Rasul naon hajatun hajat alamma tak mendakan Gusti Rasul abi ahlihi ka bojona Rasul. Faida sami amangka di mana nguping ieu Gusti Rasul al adzana kana adzan wasaba sareng gugah Rasul. Paing kana mangka lamun buktos Rasul junuban eta junub aradul basyariyah kan. Afadho ta afado mardukeun alaihi ka nabi naon minal ma'i tina cai tegasna adu seula. Wa ila jeung lamun teu junub tawaddoa tah wudu ieu Rasul wa kharaja jeung kaluar Rasul ila sholati menuju salat. Siti Aisyah ditaros kumaha ari ibadah Rasul dina waktos wengi. Cek Siti Aisyah dina awal wengi Gusti Rasul teh kulem. Tapi kade wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Manahna mah tara kulem tapi socana sok ngantuk. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura dilluhu fi syamsidu fatani. Manah nabi tara kulem tapi socana sok ngantuk. Iraha gugahna waktu sahur sepertiga malam autaro teh atau witir sanes ningali punten witir nabi tuluy sabada rengse netepanana nabi teh uih deui sumaata firosahu bahkan saupami teh mah gaduh hajat kanu janten garwana dongkap heula ka garwana. Dongkap poe adan swanten Bilal ngumandangkeun adan upami Rasul junub adu seula upami henteu mangka wudu deui Rasul. Eta waktos wengi Kangjeng Rasul dina riwayat mah ieu. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari hadatsana an Ma'nun an Malik an Makhromah bin Sulaiman an Quraib an Ibni Abbas annahu sanyana Ibnu Abbas akhbaro ngabaritakeun ku ka Ibnu Abbas naon annahu sayatosna itu Rasul bata eta ngawengi Rasul ingda Maimunah disandingan Maimunah wahia sareng ari Maimunah kholatuhu eta bibina Ibnu Abbas. Faqala Rasul fadtoja'tu mangka kulem abdi fi ardil wisadati dina sisi panjangna bantal. Oh punten kola didinya teh sanes Rasul. Leres kita nglaras leres. Wattoja sareng kulem sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pituliha dina panjangna ieu wisadah bantal teh. Panama teras kulem saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idan tasopa dugi kayen disipatan naon alailu peuting au qablahu atawa samemehna ieu lail biqolidin ku saeutik au ba'da wa tasabada lail biqolidin ku saeutik. Pastai kodo mangka gugah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pajala mangka ngajantenkeun Rasul yamsahu eta ngusap Rasul an-nauma kana tapak kulem
an wajihi tina raraina rasul wa qara'a sareng maos ieu rasul al asrul ayati kana 10 pirang-pirang ayat al khawatimah pirang-pirang tungtung min surati Ali Imran tina surah Ali Imran sabadan musab mastakana raraina teras Nabi mau 10 akhir ayat 10 akhir tina surah Ali Imran tingali 10 akhir Ali Imran sok diaos ku Rasul gugah tepat gugah pulang sumakoma teras ngadeg Rasul ila sanin kana wadah cai tina kulit mu'allakin nu digantungkeun patawad doa teras wudu Rasul min hatina ieu sinun kantung gitu kantong cai tina kulit paasana teras nyaekeun Rasul al wudu'a kana wuduna sumakoma teras ngadeg Nabi yusolli netepan Nabi qala sa Abdullah bin Abbas pakumtu mangka gugah abdi teh ilajan bihi digigireun pakumtu mangka ngadeg abdi ilajan bihi digigireun Rasul pawa doa teras nyimpen saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaddahu kana panangan Rasul al yumna kana anu katuhu ala roksi kana mastakakuri suma akhoda teras nyepeng Nabi bi udunail yumna kana cepil nu katuhu fa fatala mangka nari Rasul kana udunail Ibnu Abbas cicing di gigireun Rasul Abdullah bin Abbas ku Rasul teh dijewer ieuna naon cepilna ditarik ka dieu asalna digigireun pasola mangka netepan Rasul rakaataini kana 2 rakaat suma rakaataini sabaraha kali tah 1 2 3 4 5 genep kali 2 12 rakaat dan nyata Ibnu Abbas ditarik kan tahajud ieu mah syariat berjamaah tahajud gitu bisa disangka Rasul sholat subuh Ibnu Abbas ditarik gitu jadi cicing disagedengan Rasul sareng sholat nama tapi sanes berjamaah qala sama nun sita marotin kalawan genep buihan tuh berarti 12 rakaat sumau taro teras mimpi Rasul sumat toja'a teras pulang Rasul hatta jaa sehingga dongkap ka Rasul naon al muadzinu anu adzan Pakoma teras ngadeg Rasul pas sholat netepan Rasul rakaataini khafifataini kana 2 rakaat nu enteng qobliyah subuh. Suma kharaja teras kaluar Rasul pas sholat teras netepan Rasul asubha kana subuh berarti qobliyah subuh Rasul masuk di bumi. Perjalanan nembe ka masjid. Hadasana sahabu Quraibin Muhammad bin Ala hadasana sawaki an Syu'bah an Abi Zamrah an Ibni Abbas qala Ibnu Abbas kana buktos saha an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli netepan minal laili tina waktos wengi salasata asyarata kana 13 naonana rakaatan rakaatna 13 rakaat. Hadasana sa Qutaibah bin Sa'id hadasana sa Abu Awana an Qatadah an Zurarah bin Aufa an Sa'd bin Hisham an Aisyata anna nabiyya kana saektosna nabi kana buktos nabi idza lam yusolli di mana henteu netepan nabi
bilaili dina waktos wengi manaa anu nyegah hu kanabi min dalika tina yusolli bilail naon annau mukulem au golabat atawa ngalindih hu kanabi naon ainahu dua socana tunduh banget gitu kumata upami nabi lepot netepan dina waktos wengi ku pedah aya uzurna tadi tunduh anu banget tanapi kulem sholatah netepan nabi minan nahari dina waktos siang sintai asyrota kana 12 nona rakaatna digentosan 12 rakaat dina waktos siang ngalamun ente geus biasa ya geus biasa misalkeun teh tahajud teu loba 2 rakaat nganunggal peuting gitu dina hiji waktu malum geus mantuan ngecor kulem nepi kalewat teu ingat saur-saur acan ternyata geus dur subuh tah 2 rakaat nu bieu lepot bisa dikodoan engke beurang ngan catatan keur nu osok gitu ari nu tara mah eueuh kodo sunat nu osok mah bisa. Hadatsana sa Muhammad bin Ala hadatsana sahabu Usamah an Hisam yakni ngamaksad Abdi Ibnu Hasan tegasna Ibnu Hasan an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah anin Nabi katampiti Nabi qala Nabi idza qoma di mana ngadeg saha ahadukum salah sahiji ti aranjeun kabeh ceuk Nabi minal laili tina waktu peuting falyab tatih mangka kudu mukakeun ieu ahad kudu muka ieu ahad salat tau kana salat nahad birok ataini kana 2 rakaat hobi pataini nu enteng duanana ulah waka langsung salat lila kalem we pemanasan heula gitu bisi ototna langsung tegang di bawah nu panjang mah gitu tapi da ukur 2 rakaat nu hobi pataen mah lain 20 rakaat ente mah hobi pataen teh nu enteng teh 20 rakaatnya. Hadatsana sa Qutaibah bin Sa'id an Maliki bin Anas wa hadatsana Ishaq bin Musa hadatsana Ma'nun hadatsana sa Malikun an Abdillah bin Abi Bakrin an Abi Katambi tiramana Abi Bakrin anna Abdullah bin Qais sayaktosna Abdullah bin Qais bin Makhromah akhbaro ngabaritakeun ieu Abdullah ieu Abdullah hu ka ieu Malik an Zaid bin Khalid katambiti Zaid bin Khalid al-Juhani annau sayaktosna Zaid bin Khalid qala nyarios Zaid la armuqanna yakin meuremkeun yakin merhatikeun nyaan kuring salata Rasulillahi kana salatna Kangjeng Rasul patawassadtu mangka seuri abdi sare abdi atabatahu di panto bumi nabi au pustotohu atawa di kemahna nabi pasola mangka netepan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini kana 2 rakaat hopi pataini nu enteng duanana sumasola teras netepan nabi rakaataini tawilataini kana 2 rakaat anu panjang lami maksudna tawilataini tu tilu hiji 2 tilu tawilna genap berat summa sholat teras netepan nabi rakaataini kana 2 rakaat wahuma sareng ari rakaatain dunalataini eta teu leuwih panjang qoblahuma tina rakaatain berarti 2 rakaat mah khopi paten tuluy tawilna 3 kali berarti geus 8 tah tawil 3 kali 2 genep nu khofifna 2 rakaat jadi 8
sabada 8 tuluy 2 rakaat tapi teu leuwih panjang tegasna uih deui kana khafif gitu 8 summa shola rakaataini 10 wa huma ri rakaataini eta duna lataini teu leuwih panjang qoblahuma tina samemeh rakaatain nu awal summa shola rakaataini 12 tah wa huma sareng ari rakaatain duna lataini teu leuwih panjang qoblahuma dina samemeh rakaatain summa rakaataini summa shola rakaataini 14 berarti nya wa huma ri rakaatain eta duna lataini teu leuwih panjang qoblahuma tina samemehna rakaatain summa autara telas witir nabi fadzalika mangka ari itu salat salasata asyrata jadi 13 naonana rakaatna tina 13 eta awal khafif tengah panjang genep rakaat tawil karituna maju tereh deui maju tereh gitu jadi henteu lami salamina teu tereh salamina hadasana sa Ishaq bin Musa hadasa sa Ma'nun hadasana sa Malikun an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Salamah bin Abdurrahman anau sayaktos Nabi Salamah akhbaro ngaberitakeun ka Abi Salamahu ka ieu Abi Sa'id anau sayaktosna ieu Abdurrahman Salamah Abi Salamah bin Abdurrahman Aisyah ta kasiti Aisyah naros kasiti Aisyah radhiyallahu anha kaipaita kumaha kana buktos salatu Rasulillah ari netepana Kangjeng Rasul pi Ramadan dina sasih Ramadan tata faqalat mangka nyarios ieu Siti Aisyah makana teu buktos saha Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyazida pikeun nambahan Rasul nambihan Rasul pi Ramadan dina sasih Ramadan wala jeung teu nambihan Rasul pi goirina salianti Ramadan ala ihdai asyrata kana 11 rakaatna meureun batur nyokot dalil tarawih nu 11 teh 4-3 teh ti dieu meureun padahal wala fi ghairi tegasna bade dina Ramadan bade di luar Ramadan Nabi 11 rakaat ari di luar Ramadan aya tarawih berarti nu 11 teh lain naon lain tarawih yusolli netepan Nabi arbaan kana 4 latas al ulah naros anjeun ceuk Siti Aisyah an husnihinna tina saena ieu arbaun wa tulihinna jeung panjangna ieu arbaun summa yusolli teras netepan Nabi arbaan kana 4 latas al ulah naros anjeun an husnihinna wa tulihinna summa yusolli teras netepan Nabi salasan kana 3 opat-opat 3 formasina nu 11 keun ari eta mah aya kitu 4 rakaat 4 rakaat 3 rakaat mah qalat Aisyah radhiyallahu anha qultu ngucap abdi ya Rasulullah atanamu naha kulem salira qabla an tutiro dina sameh yen witir anjeun faqala Nabi ya Aisyah inna ainayya saenyana 2 soca kuring tanamani eta kulem duanana tapi walayanamu jeung teu kulem naon qalbi manah kuring ceuk Nabi langsung kitu nage wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat hadasana sa Ishaq bin Musa hadasana sa Ma'nun hadasana sa Malikun an Ibni Syihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah kana sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana buktos Rasul yusolli eta netepan Rasul minal laili dina waktos wengi ihdai asyrata kana 11 naonana rakaatan rakaatna
Yutiru witir rasul minha tina ieu ihdai asyarata biwahidatin ku anu sahiji ditungtungan tegasna ku sarokaat fa idza faraga mangka di mana rengse rasul min hatina salat ibtoja'a tah kulem rasul ala syiqqihi netepan kana gigi rasul al aimani nukatuhu 11 teh witir rasul teh netepan witir eta mah. Hadatsana sa Ibnu Abi Amrin hadatsana sa Ma'nun an Malik an Ibnu Syihab nahwahu kana saumpamana hadis wa hadatsana Qutaibah an Malik an Ibnu Syihab nahwahu kana saumpamana ieu hadis. Hadatsana sa Hannadun hadatsana sa Abul Ahwas anil A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat Aisyah kana buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli eta netepan nabi minal laili dina waktos wengi tis'a rakaatin kana 8 pirang-pirang rakaat. Tuh. Nya pada intina mah netepan wengi teh di ujungan ku witir gitu. Bade sabada isya witir mah bade engke sabada tahajud mah teh sawios-wios da sahabat anu witir samemeh kulem teu disalahkeun ku Rasul. Anu witir sabada kulem teu disalahkeun duanana oge sok lajengkeun ceuk Rasul teh kitu. Geuning atuh urang sok memeh sare dahudangna urang mah taratang tu. Itu. Kadang kala kaburu tahajud kadang teu, subuh oge kadang make kaca panon hideung, meh teu katempo panon poe. Gitu. Hadatsana sa Mahmud Ghailan hadatsana sa Yahya bin Adam hadatsana sa Sufyan as-Sauri anil A'mash nahwa kana saumpamana hadis hadatsana sa Mu'adz bin Musanna hadatsana sa Muhammad bin Ja'far hadatsana sa Subhan Amr bin Murrah an Abi Hamzah rajulin tegasna hiji pamaget minal ansori ti golongan Ansor an rajulin ti hiji pamaget min Bani Absin ti golongan Bani Abbas an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu annau sayaktosna ieu Hudzaifah salat netepan Hudzaifah ma Rasulillah sartana Rasul minal laili dina waktos wengi qala Rasul qala ieu Hudzaifah palamma dakhala maka samangsa lebet Rasul pi salati dina salat qala maos Rasul Allahu Akbar ali Allah eta nu maha agung dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati diantawis awasan doa nusok di awas ku Rasul dina nalika netepan berarti ya teh doa iftitah dzul malakuti anu ngarajaan anu ngagaduhan pirang-pirang karajaan wal jabaruti ieu teh keur nyipatan Allah wal jabaruti sareng anu gagaduhan kakawasaan wal kibriyai jeung anu ngaguduhan kebesaran wal azamati jeung ngagaduhan keagungan qala ieu Hudzaifah bin Yaman summa qaraat ras maos Nabi teh Al-Baqarah ta kana surah Al-Baqarah pantas dugi ka bareng oge nya ti awal dugi ka tamat kituna teh summa rakaat ras ruku Nabi lain alif lam mim na mungkul kade eta mah imam tarawih santri atuh summa rakaat ras ruku Nabi pakana mangkabuktos naon ruku'na Nabi nahwan hampir sami nahwan dinya teh hampir sami min qiyamihi tina ngadegna Rasul berarti rukuna oge lami kan lain dina keur jadi imam ieu keur salat nyaliran
wa kana jeung buktos nabi yaqulu maos nabi subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi subhana ma suci sarobi pangeran abdi al azimi nu maha agung sumaropa teras cengkat nyengkatkeun nabi ngangkat nabi roksahu kana mastaka nabi naon berarti ieu tidak pakana mangka buktos naon kiamuh ngadegna nabi nahwan hampir sami min rukuihi tinimbang rukuna nabi wa kana jeung buktos nabi yaqulu eta maos nabi li rabbiyal hamdu li rabbiya pikeun pangeran abdi alhamdu ari sadaya jenis puji aosan ieu tidak summa sajada teras sujud nabi pakana mangka buktos naon sujuduhu sujud nabi nahwan hampir sami min qiyamihi tinimbang tina ngadegna nabi wa kana jeung buktos nabi yaqulu nabi subhana rabbiyal a'la subhana ma suci sarabbi pangeran abdi al a'la nu maha luhur sumaropa teras cengkat nyengkat ke nabi roksahu kana mastaka nabi pakana mangka bukti naon ma perkara baina sajadataini anu tetep antara dua sujud nahwan hampir sami minas sujudi tina sujudna wa kana jeung buktos nabi yaqulu maos nabi Robbigfirli Robbi mduh pangeran abdi Igfir mugi ngahapunten Gusti li ka abdi summa qaraat teras maos nabi al-baqarah kana al-baqarah wa ali imran wan nisa'i wal maidati awil an'ami uluh sakali salat eta euy al-baqarah ali imran an-nisa al-maidah atawa surah al-an'am aya subatulan wan ente Syu'batul ladzi syakka fil maidati wal an'am Syu'batul ladzi Syu'bari syu'bah alladzi tanu syakka nu ngamangmangkeun ieu ladzi fil maidah dina surah al maidah wal an'am eta mah riwayat mantak bahasana bieu wal maidati awil an'am dina hiji riwayat al maidah dina hiji riwayat surah al an'am kitu maksudna qala sabu isa wa abu hamroh wa abu zam hamroh ismu ari jenenganna ieu abu eta Tolhatu bin Zaid Tolha bin Zaid wa abu hamzata ad-dubai ismu ari jenengan abu hamzah eta Nasr bin Imran hadasana sa Abu Bakrin Muhammad bin Nafi al-Basri hadasana sa Abdus Somad bin Abdul Waras an Ismail bin Muslim al-Abdi an Abi Mutawakkil an Aisyah radhiyallahu an qalat Aisyah qoma ngadeg netepan saha Rasulullah Kangjeng Rasul bi ayatin kana saayat minal Qur'ani tina Al-Qur'an lailatan dina hiji wengi kan tos maos wungkul saayat oge jadi weh aliran jepret aliran ya mah untung dina ujung cang deui moal nya PLN teh ya sakitu we lah tuh wallahu a'lam bishawab.